Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber YouTube Mang Cecep Goro Bacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina danget ayeuna urang neraskeun hanca carepon tina majalah Mangle tahun 1862 nomor 52. Carpon anu baris kapidangkeun dina danget ayeuna judulna Kasedih dina Poe Lebaran. Ye yasana Bapak Padna SN. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Wilujeng ngadangukeun. Ku urang sok kacipta dina poe lebaran teh. Sok kacidaramena batan sasari. Tapi ari ingat kana zaman anu sakieu ti geratna mah ku urang kagambar asa-asa bakal pitiiseun lebaran puasa teh. Sabab pikeun nu heureutpakeun mah boro-boro barang beuli sifat nyamu nu raruhai. Sakalian geusan eusi aseupan ge asa ngap-ngapan. Urang semet ngawaaskeun dina poe lebaran teh sapiri umpi kasandangan, lomari jeung meja makan wereg rempeg tinggal sakopeun. Warna-warna kadaharan geus ngabarak, kiwari mah ngan dina lamunan nu sarupa kitu teh. Kabingung beuki ngagulung, kasusah tambah ngalayah, ati rungsing berang peuting, mikiran pepetaheun, sangkan hirup mendah menduh, bisa nutupan wiwirang, kaera ku tatangga. Anunya ginding nyaweureu seubeuh, awak hareudang bayeungyang, jajantung ratug tutunggulan, goloyoh bae ka enggon, lumeh pohara tunduhna, tapi keukeuh nyileuk, rusras ka ditu ka dieu. Pikiran ngajoreng ja, mata peureum ati nyaring. Bulan Rajab ketompernakeun, kuring nyeun siasat nyaeta awal-awal rek turni ka sakuliah Pulo Jawa atanapi in-service center. Bab ngolah gula pasir di pabrik-pabrik saantero Pulo Jawa. Berat-berat ge wayahna bae nguatkeun maneh. Teu patepung jeung bebene sawatara bulan. Ka bapana ngan henteu pok we. Tah bapa kuring masrahkeun anak bapa engke sabada lebaran rek dipenta deui. Ngarah teu kudu ngabalanjaan jeung nyandangan manehna. Nu tacan jadi pamajikan, da kitu geuning adat di tempat kuring mah. Lamun urang papacangan teh ari ninggang bulan puasa. Ari ninggang bulan puasa eta bebene teh jadi kewajiban urang, cara kanu geus dipihukum bae. Ari pikir mah asa teu jejeg ninggalkeun papacangan nu kacida dipicinta teh. Ku para mitra ge tang tos kamaklum, harita teh kuring kabawakeun panas ku barudak zaman ayeuna. Hayang hade pake, hayang ginding, dibelaan dahar pincuk. Aya berkah dina tanggal 15 bulan puasa teh, sakurnu dipika hayang geus kabeuli. Meni hayang geurap lebaran buru-buru, nembongkeun papakean anu mahal kapimitohaeun. Ari pangpang nama nyaeta atuh ka tuti panutan ati. Kabingung pinuh mulak dina dada. Irung kembung bibir beh. Hate kalelar rusras ka zaman bareto. Tepung sono jeung tuti di pasir dempak. Las deui inget ka lebaran tahun kamari, manehna ngarontok. Basa kuring balik ti masjid. Ku kuring dirangkul, tuti ngalaket lir kapuk kacayan. Atuh harita teh buru-buru ku kuring dipayang, terus dikedengkeun di engkona di kamar hareup. Gancangna carita memeh lebaran ge kuring geus masrahkeun pakean nu sarua mahal hargana teh. Nenjo bebene jeung pimitohaeun barungah teh kuring ge bungangang. Dunia ngadadak asa jadi sawarga. Ari balik kuring nyimpang heula ka gubug di sahati. Kuring kacida karunyana ka eta jalma anu imahna handapeun dapuran awi ditungtung lembur. Ti kajauhan ge ka tembong ngadungkuk, bilikna ucutan, jandelana ngaplek, pantona rarujad, hateupna bala ku kalakai awi. Hirupna pohara sangsarana, hawuna sering tiis, seengna biasa nyengsreng. Papakean ngan seraket awak,
nenjo enggon tatampalan, enggon sare geus teu siga enggon manusa. Lantaran kapukna amburadul, urung angel dekil cara pangutahan lalai. Waktu di anjangan ku kuring, eta jalma kacida ngaharukna nahan kaera jeung kasedih. Beungeutna sepa kanyos, ringkangna cara rorongkong, mata kuatir. Dupi mangna ka mana bi? Nya eta atuh Jang Didi nuju kuli. Lah Jang, kulina ge ngan ukur aya engkregna wungkul. Indit subuh datang Isya, dari hasil namanya kitu teh paling bener ngan sakeupul. Sakapeung mah nyamos pisan tara bebenangan. Lin sakali dua kali datang kuli kalah naumro gering atawa balik lengoh bari ngoh-koh batuk. Harita dumadakan ger hujan gede naker atuh mani eueuh pisan geusan nyalindung di imah bisa hati teh. Da teu beda jeung cicing di panyaweran. Bisa hati katenjona beki alum bae. Sanggeus ngadenge dulag tanggara pi isukaneun lebaran. Mana budak parabaneun jeung kudu ganti pakaian. Mana salaki geus 2 poe can balik-balik. Kuring meninggal katei hate ngarakacak. Bawaning milu sedih. Ngadenge barudak ting rarenghik careurik. Sagala nu dipenta ku anakna ninggang di teu aya. Borola aya sangu. Haweuna ge comrek, taya suluh sakalian keur nakol ucing. Lamun seug anu ditakdirkeun kitu teh kuring saanak bojo, duh pangeran. Ujang, Nyai, tos ulah nangis. Yeuh kakak maresen, ceuk kuring bari sok barudak teh dibere duit 10 rupiah sewang. Sareng sakalian kuring seja pitrah, mangga bi ieu tampi pitrah kuring. Ieu artos urang etang sapitraheun bae, song kuring ngasongkeun duit ringgitan 100 rupiaheun. Nuhun Jang, pitrah Jang Didi, ku ibi ditampi. Ibi kacida nganuhunkeun anak ka Jang Didi. Muga-muga Allah sing males kasayaan ka Jang Didi. Geus kitu mah, leos wae kuring indit. Da geus meh sareupna. Ingatan teh rek ngabereskeun pakaian serta terus rek mayar sewa imah ka Mang Hanapi. Barang nepi ka golodog ari gebog teh reuwas. Dumeh panto kamar molongo, turu di jero teh bet awut-awutan. Kuring gera-gero kanu di imah bet aya nu nembalan. Tetela Mang Hanapi jeung Bimiah teh tacan daratang ti panyabaan. Kawasna nyelangkeun ka bibina rek pitrah. Balikna ka pegat hujan. Kuring rek asup teh bet mandeg mayong, reuwas campur jeung ambek daya papadana. Sedih barang sidik, yen pakaian kuring aya nu maling jeung koper-koperna, kuring bati ngaharuk. Beki peuting, dulag beki rame, ting dulugdug, nu takbir di masjid meni raong, atuh ti RRI meni rame, sarta agem kadengena dina radio tatangga. Da radio Mang Hanapi mah teu disetelkeun, nu bogana keur nyaba. Kuring harita bluk nyuuh kana guguling lepet, rek indit ka masjid teu kawawa ku sedih. Nu boga imah deui geus peuting teh acan gerajol. Isukna jalma meni ngaleut rek salat Idul Fitri di Tegal jeung di masjid. Ari kuring mah kalah rambisak darek indit teu boga samping diringkid ku bangsa teh. Tuta salat Idul Fitri ku para mitra tang tos kacipta kumaha rabulna jeung buarungahna dina poe harita. Truk anu biasana ngakut sampe boled batu jeung sajabana ti eta harita mah muat barudak nu pelesiran atawa muat anu balik salat ti lapang. Kuring mah teu bisa ka mana-mana, ukur bisa nempo tina jendela ka jalan. Teu beda ti tahanan nu aya di sel polisi. Hate mah teu tahan sumeblak, terus ras inget ka papacangan, meureun geus ngadago-dago kuring datang. Pikiran jadi cus-cos, inget ka ditu ka dieu, inget ka kolot nu taya di kieuna. Kacipta tutunggulna, meunang ngukir Ki Asnap, batuna lecir siga dihampelas. Bet boro-boro bisa indit ka astana. Kaburuan ge geus teu wani era ku batur. Keur kitu Kang Didi, kunaon bet di kamar bae,
Cek sorak di luar si horeng Tuti nyaeta atuh Tuti akang teh keur kabaruhunan kapan papakean sadayana diringkid jeung koperna ku bangsat atau akang teh teu bisa salin-salin acan sumawana midang. Ya Allah Kang, baruk aya nu maling. Cek Tuti bari nyolondo sirahna diadakeun kana dada kuring. Hayu atuh Kang, ayeuna mah urang ka ditu we ka Abah. Keun we nu geus leungit mah ulah dipikiran, pasrahkeun ka Gusti. Sing tereh loba gentina. Ah, embung, era ku Abah. Moal nya deudeuheus lebaran make piyama belel kieu. Jeung era deui di jalana kewe ari geus poek. Rek jarah ge ka kuburan kewe nungguan wayah Isya. Kang, tong isin-isin keun we da Tuti mah teu isin lempang ngarendeng sareng akang sanajan nganggo piyama butut ge. Kuring ditarik ku Tuti mane asa beureum beungeut. Rarasaan teh ningnang pisan ari nu nyanding midang sateker kebek tapi anu nyandingkeun bet make piyama belel. Puguh we saja jalan pada moyo ku nu tarumpak truk atawa oplet komo ku jajaka zaman ayeuna mah meuni tega ngahwa ka kuring. Kuring harita lamun teu deudeuh ka Tuti mah geus ditinggalkeun lumpat balik deui ka kamar sorangan ngadenge panglelewe batur anu sakitu pika nyerieunana. Tapi sabalikna Tuti mah dipoyok diseungsirikeun kitu teh kalah beki pageuh nyekelan kuring ngajakeun. Sabar we Kang, da moal borok ku dipoyok. Geus capeun mah eureun sorangan engke oge. Teu lila lahar beca kosong ngaliwat geus terebut tawar heula celak ditumpakan bari nyebutkeun tujuan. Beca nyemprung petengna ngaheang tarik pisan nandakeun beca keur apeng-apengan. Rarasaan teh meuni inggeung caran dibanting-bantingkeun. Kang Didi, Kang Didi, Kang Didi, hudang geus beurang. Kapan urang teh rek jarah bari terus ka Embi jeung ka Abah di geger kalong. Hah? Kutan geus beurang ieu teh. Nah teu digeingkeun ti isuk mula. Geus we akang katinggaleun salat Idul Fitri. Ari si horeng kuring gegelehan ti keur peuting teh terus kaheesan. Urut pikir ngajoreng ja. Anareup sare mani poho di naon-naon bari ngimpi sakumaha nu dicaritakeun di luhur bieu. Tuti anu ceuk impian papacangan keneh teh buktina mah geus jadi batur pasea. Malahnya eta teh ngageingkeun teh bari ngagoyang-goyang ranjang. Ceuk impian mah tumpak beca ti babaranting. Kawasna akibat ngasaan kupat jeung sambal goreng sebuah teuing nepi ka ngimpi kitu teh hadena ge ukur ngimpi. Tamat cenah ieu pamirsa. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.